Li, ari wayah kieu aya tukang sangu goreng gitu nya. Coba atuh tukang sangu goreng mah. Cicing heuh. Sok urang dagoan di dia, urang diuk di dia heuh. Rupa-rupa sih kok aja emang nanyakeun tukang sangu goreng mah kayaknya pasti loba atuh da cendera ragang. Si Jali jeung saha itu nya? Yuk. Tah, aya cik urang oge aman loba lah. Maksudnya loba naon? Heuh kan tadi nanyakeun cenah wayah kieu aya teh tukang sangu goreng loba da cendera ragang tah. Lihat di kumaha? Maksud urang mah sangu goreng, lain tukang sangu goreng na. Kan tadi ditanya lagi tukang sangu goreng. Lainnya ditahanangan sangu goreng.